Dukun leres di tobat. Leres, aduh. Kumaha diobatanna kumaha? Aku nama ngebul we. Alah, Kucing. aduh, Kucing. nah mah. Kucing. Mah iya. Aduh, sia. Mah tiris ibak mah. Mana ka dia kali mah? Sok hadi tuh heula maksa erek diusap ka mana? Diusap Erek jadi balik. Diusap. Wah, ngomong balik kan kami teh erek ieu barang teh jaman. Kadia eta sapi sia dina cari cenah biji ka dia. Tadi liang ieu, tadi liang ieu. Tah. Gitu nyanak anting, Mbak. Lain anting goblok. Pulang Naon? hararese menangan duit tehnya Heeh, ai kami ge geus lieur ieu teh ngapoe loba nu nagih. kumaha lamun urang ayeuna urang nipu batur urang dudukunan Dudukunan kumaha kos maneh? Maneh nek maneh di dudukun maneh. kan kami mah geus ngadang-danan kieu ngahajar di tadi teh megat maneh teh rek ngajak dudukunan Ieu kami ka dieu teh sabenerna nek nyen duit ieu. Nah, kita juga juri guys. lain jika juri cicing nek kalah duit susah nengan duit anu mah urang nipu batur kalah duit Yang beli HP. hukum HP wae saya teh pinter anak kami mah nya teh Mah duit teh pinter we kitu budak rek. anak kami mah pinter bae dah Pinter ngabohong nipunya. iya menikah yang ayeuna mah urang narimaan pasien Heeh. Ieu kami mah naon wae diajak ku maneh hayu asal pi duiteun ieu. Kami teh pan bareta mah sok loba nu ngiriman. Heeh. Ayeuna mah geus aya nu ngabocorkeun ting saha maneh ting si naon teh. si koong Heeh, ting si Si koong Oong, si Kang ngabocor-bocorkeun Mama. mereka ka Heeh. kami loba kabogohna Heeh. jadi nu transfer armungan ka kami teh. oh gitu Heeh, matak sok mun maneh nek nyeun di teh. dudukunan Heeh, mun maneh nyeun dudukunan ku kami bae. Kami tukang ngawar-ngawar ka baturna heeh. sok gitu Cuk urang teh beureunan ieu. Tuh si Ramai teh da bisaan ajeuna mah. kadewe ulah nepikeun kang baru tinggi urang bisi benang ku tukang aparat Ku tukang aparat. heeh Makmal dosa. moal cicing dede Cicing lebih piluan mana budak mah. budak cicing Iya, nyaho bukan nyaho bukan duitnya. duit teh budak meloba duit ke Mana dia mah teu nyaho mayar hutang dede. heeh Lain budak mana pinter teu. ya pinter budak kami mah Tapi bieu gini heueuh tapi heueuh nya sebenarnya da dosa tapi keun bae kapaksa. kapaksa cicing Nanon kapaksa mah heueuh. mama geus dangdang di kita demi maneh mamah mah demi maneh Lain Kabelaan. disiapkeun naonna. geus disiapkeun diri cuci cokotan ku maneh Nam dede cokotan. sok buru cokotan Ataku sih itu bisa mah. moal bisaeun si kana mah Sosok dede dikeun bawaan hiji-hiji aing sisapkeun mah. Hiji-hiji we ngarah teu paurnya. heeh hiji-hiji ngabalah ke power di mana urang mah mending geus lieur atuh da ada kumaha Aduh heueuh da mana geus siap Ya, geus sakalahan ini. geus siap Kabeh sakalahan aya keneh eueuh pirang. kapan kami mah baheula teh dukun baranak Oh, yuk kartu ayah, mana bisa kan? Oh. Ieu jarang kan ieu ge itah. aya Aduh. mah pinter Da mana mah gini heueuh ieu geus sagala geus disiapkeun. segala disiapkeun pan ieu mah kan kami mah sok kitu sok praktek tengah peting Aya keneh meureun ieu ai parupuyana ieu mana cek eueuh. ya Tahan wah. tuh Lain tinggal itu budak mah kami da pan mah hayang duit mong. budak kami mah pinter Mana mah geus baku ngomong ungah statement teh. Budak kami pinter. nah budak kami mah pinter ya daripada itu mah kami teh dukun baranak Ai dukun baranak teh naon? paraji Oh paraji. Oh, Mari paraji. kungsi. kungsi marajian parete Ai si dede ku sari parajiana. ku batur Nyamun ku sorangan pencet gitu. kapan hari teh ku kami ditenda ku halu teu bijil-bijil Ai. sok ieu ayeuna mah maneh neangan ci jelema kami rek di dieu Mana daguan di dieu nya. heeh Kami engke mana dari dangdanan geus kieu lin. Heeh. Pantes bener mana nih sagala dipake euy. Lain ku boga nu karyeuna maneh euy. Mah, tiirah gigi ubeunan. cicing Ulah pe piluan maneh make mah mun aya pasien sih ulah saha di dieu. Tahu kek celetuk ngomong, "Ieu mah bohong mah urang mah bisi kitu." mana mah teh cicing di tukangnya di ditu Heeh. iya Atuh ali sagala boga maneh ih aingna di sagala komplit. kapan kami bade teh dukun Daguan kami nya urang si si non teh
si Titin tah si Opang urang ubalan si budegnya. Oh. Si Ovan budakna rada gelo. Heeh. Gara-gara eskul nyilatkeun kuda. Heeh. Tah sugan aya batur diawarkeun di kurangnya. Sok. Pokokna mah kami mah maneh kudu menang pasien loba we poe ayeuna mah. Ai tarifna meureun kumaha teh? Tarifna mah urang mah hargana mah 70 we. Pokona mah urang mah teu nyana urang nyahan pasien maneh nu naripkeun 70 juta. Sakali sapasen. Sapasen. Hanya babari beungharna urang teu kudu nangan lalaki ayeuna mah. Moal. Tapi sok sin katewa ku tukang polisi moal. Moal aku tukang polisi moal ku kaparat eta mah moal. Atuh daguannya. Sok. Daguannya. Waalaikumsalam. Tah, Dede, engke momen aya pasien, nah ka ditu ka tukangnya kami di dia rek nyaman. Rek neangan duit. Nyaman. Atas kan? Atas nuhun. Menang hiji. Ibu lah, sugan we cager mana diubaran ka dieu nya. Bejana cek si Pulun aya dukun sakti cari di dieu. Kang ti mana? Abi tes ngubaran ieu Kunaon? Burut. Aduh, nyata sabar alami, Kang. tahun abi teh. Kami Pulih eta. dukun leres di tempat. Leres aduh. Kumaha diobaranna kumaha? Pokona mah ngebul we. Alah, Makanya aduh. mangga ai mun ngebul kitu cenah kunaon? Ieu teh dukun atau tukang ngabeuleman batu bata gitu. Tuh geningan ai si Puluna aya. Ya. Bejana bener nya sugan we bener ya memang cager lah. Penasaran kami. Pulan. Punten. Hihi. Ayeuna mana oh? Iya pancek maneh cenah pajakeun aya dukun sakti. Oh, mana nih ngubaran budak teh ya? Iya sugan we cager beuki edan ayeuna mah. Jarila ayeuna Mana mah ieu? sieun. Iya bener maneh mah tepat pisan datang teh alus. Bener ieu teh. Ih, Kitu rada carik budakna atuh. Ieu mah teu kaop leupas rantai langsung gegerdog wae. pokona mah budak maneh mah. Cocok dia bawa ka dieu. Cocok bener. Tadi wae ge anu ngubaran buru tuh tadi pangit teu di jalan. Panggil. Cek bener. Langsung. Tapi bejana teh ngebul cenah dieu. Pokona Kaburuan gitu. lain kahuruan dah. Nah, Si Mbah ieu. Mediana mah. Si Mbah ieu mah Mediana teh kudu ngebul ya. Tah anu burutna teh di kebulan. Aduh, Ih, pokona mah alus mal beuki beukah mah deuna. Beukah jeung lodong-lodong na. Ih, hoal, aing mah sok ka mana wae ngomong. Bisi we Ai gitu. budak mana kumaha wae tuh. Anu mah beuki adu gabrut. Budak teh. Bantal kasur gegelan gayam pot Ieu ulah hariwang geus di jero mah budak mana diceceuh ku cai pasti. Tadi ceceuh. cager mah. Insya Allah budak maneh pae. Moal Mana mah atunya ulah moal. karunya budak hiji-hiji. Kan bebeja heula geus siap cenanya. Aya si Mbahna aya. Aya geus. Heuh sok teh mana? Bah. Tuh, aya. Ay alhamdulillah. Maneh mah cocok. Punten. Kalabat. Tuh, sok. Ulah kalebat cenah. Sok di guru. Kalebat bah. Kalabat. Punten. Mangga. Eta sendal simpan heula. Nyerahkeun we simpen sendal. Babudak. Kajara. Mun. Ya punten bah. Aduh. Tebih aduh kalau pisan kesini. Aya naon salira ka aing mah. Iya itu mbah. Aduh. Kayak mana udah sieun abi mah aduh. Nah atuh mbak surat kereta apian. Kenapa? Becing cian tong ngilu ngomong. Aing keur ngamat. Benar gitu itu. Kunaon budak Iya silai. mbah ieu teh budak teh nuju teu damang tos sabaraha taun gak teh. Budak mana teh gelo? Gelo kawitna mah kieu ieu teh sok kaeutan wae oligardan. Nah, ngalobokan oligardan atuh. Sareng ngamomoyan batu batre tah. Katuruk-turuk kabentar guludug dihanapeun ba ieu. Tah kalaka tambah ih. Apa kami mah budak mana teh lahirna poe Ahad. Nya Poe Ahadnya. Matak budak mana mah mun keluar teh mobil bututnya pasti dilebok. Tah.
Bener. Ulah wiripu. Doma siang urang peak doma siang. Nya eta domba ge ceulina terus rayaan hiji. Tarawih. Doma tarawih celina Iya, ba anak. kumaha mbah ieu teh anu ngaheureuyaan atau ngelmu atau kumaha kitu mbah? Ya budak kelin anu ngaheureuyaan. Ieu naon ieu teh? Budak Akibat anu kabentar teh atuh. Ieu teh akibat kabentar gelap. Aduh, tah bener maneh mata sok uling tinggi anak bentar kelapa di kabentar. Tang cagerkeun ku aing. Sok mah geura cageurkeun heula. Ayeuna mah eta naon ieu tos ngaliwat di dieu mah. Aing ngaliwat ieu teh paruku yang Oh, goblok. manawi teh tos mulai lauk liliwetan di dieu. Bilang, hong, bilang, ciu, Aduh, ciu, nah bang, ciu, mah iya, aduh, sia. Mah tiris terus ibak abi mah. udah nane kedeket menanana. Tah sebut Ya, ini cager gak? Tah cucur. Sok jampe mah burak gerak lah. Sugampe da mah. Tah bijil si gamna mah. tak keluar sera, tigero. Nah ada ucing mah tuh kan itu. Tak eta Keluar teh. ngagunggu anak mana Oh. teh ucing di kerabatana. Ucing, aduh maneh curiga tos bobogohan jeung kucingnya. Bah ieu cai naon? Cai jam-jam. Iya maneh inumkeun budak. Inuman Salah. budak maneh. Sehari 3 kali. Udah ngelepok obat ke dokter lain goblok. Sekali we. Sekali wae mah. Langsung di akuana Langsung yang lebok ke jeung botolna. Tah ini jeung botolna mah. Kuat mah. Ayeuna mah ayeuna. Ke minggu hareup. Panggelona ge ti ayeuna. Sok ayeuna nginumkeun. Ieu. Inumkeun lah. Nginumkeun datang keluar budak maneh. Jadi naon jadi bagong ya. Budak maneh jadi cager. Coger alhamdulillah tah Cager. mudah-mudahan we lah tos ka mah mah cager. Lain aya mbah teh ieu teh buka cukuran oge. Aya gunting. Lain cukuran bisi arek anu dibalikeun ieu teh kami Naon? pan boga ieu tah. Oh ieu teh korban santet. Korban santet tah Oh, ieu. aya sebaran kami mah ieu teh tos dikutuk di dieu aya di baturan. Lain dikutuk. Oh, naon atuh eta mah? Ieu teh jangan malikeun penyakit ke baturan. Oh. Tebas ke dieu nu payana muning domba pararai. Aduh lain jelema nya. Baik. Ye, atuh. Karunya nih Lumayan dengan ayeuna kurban. Oh, bener. Ai meni komplit kieu peralatan si Mbah. Komplit gitu. Ayeuna naon? Oh, ieu mah sampingan mah nya kieu-kieu remi mah nya. Eta mah jangan paragan PRT PRW sok digarduh. Sok kadarieu Pak RT RW nya. Kadari ya, minta heula cai teh mah. Meni komplit. Nah, guys, ayeuna mah guys. Budak mana Cager, cager Heeh, nuhun Mbah nya. sok gitu. Mbah, sabaraha ieu teh? 70 juta. Atuh tawar we nya dari 80. Oh, ada 80 80 juta, juta ya? tawar. 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 Teh artos mau ditransferkeun nya. Transferkan we kanu rekening itu. Anu mah Aya rekening SIM kuring. heeh ke lah aya disipulan mah nya. Aya disipulan sok bikin kasipulannya rekening eta na duitna. Geus kitu anu budak maneh cager sedang keluar Nuhun sok. atuh mbahnya. Nuhun. Brr. Aduh, we cager maneh. Duh, meni peurih ieu mah eta parupuyan. Ayo buru ah. Urang nganuhunkeun teh mah teh kudu kasih emak ya. Geus oh. Sakti bener mana mata. Cek kami ge ieu dukun eta mah halus. Apal deh. Apal. Penyakit budak manehna apal. Apa eta mah apa sagala-gala kan berita cuaca oge. Cek kami Apal ge eta bener lamaran cuaca naon oge. jadi model dia budak maneh dibejakeun gara-gara naonna bari tok. Pan budak maneh teh naon sok ngadarana naon nih? Baterai baterai. Orang di mana ya? Tuh, Orang di mana, langsung iya? sadar. Oh berarti halus ya. Anu bari teu kabentar guludug teh cager. Tah ieu nu Apaleun? Apaleun, kabeh apal eta mah Cek urang we heueuh mata urang mah sok ngabejaan heuh jiga tuh bejaan di sana si Titin jeung si Uneh. Kan budak. Kumaneh bejaan heueuh halus kitu. Kami orang bejaan apal kieu malah urang wawarkeun di toa masjid. Lamun sekalian kayak lah bari adzan maghrib. Ya pokona bejaan mah sok. Udah anu tadi kan buru tadi ning cager. Oh, Di budak mereka cager. cager lah. Tuh, enggak geus tuh. Ye, tah tinggal nya. Tuh, Geus bisa mah. heueuh jig bejaan cek kami oge heueuh nya. Aing geus mayarna.
geus. Oke si jero. Ya, mie murah-murah ting cenah teh 70 juta cenah. Nyamurah tuh. Pada aku kami ditawar Jadi sabaraha? 80 juta. Oh, syukur aing bisa ditawar nanti 70 jadi 80. Syukur aing bisa ditawar mah. Bajingnya. Urang balik. Ayo Tuh. tuh geus. Biasa geus ngajak Kami orang teh. ngajak salat ieu mah. Heeh. Kami teh bejaan jig nu saya Ayo nya. Nuhun. Hasil. Beres hasil. 2 tah. Aing. Ya. Ajak ke mana? Karena mah kurang kali itu lah. Karena mah tuh kudu baca cita-cita. Karena mah orang ke suatu tempat anu enak. Ya, ini rahasia juga nate. Bro. Dia si Cepulan. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Ya, Uneh. Titin aya naon? ada kubaransi ya. Ya, Ya, kunaon? Kan si teh tore. Iya, Manggil tadi di jalan urang Iya, teh. heeh kumaha cenah? Ini si Oo. Heeh, bener. Budak napan kitu geuningan. Ya cager mah geus bisa make sendal. Oh, si Ong geus carita ka maneh. Rek meuli sendal ka mana? Eta kan Aing. sakanya Cipulen. Lain Meuli se- sendal mah ka abdi. Ieu lain senam, maneh di ubaran. Naon cenah mah itu meuli anting abi opoho aduh kudu buru-buru ieu mah bener. Aya Mana si kasih Ong geus carita ka maneh budakna? geus tadi papanggil di jalan. Kumaha cenah cek si Ong kumaha cenah? Budak urang teh cenah si budak si Oo teh rada kitu geuningan. Alus Tapi sandukuna tadi mah cenah. ditanya teh nyambung oh alus cenah. Halus. Ieu si Ong langsung anu pokona loba nu amaneh pun panggil majeng nu burut ke cager. Mat. Ih ngobrol ke naon? Geus pokona mah Pokona maneh masak urang harek Ieu, kubarasi uneh. bawa ka jero we pokona ulah ngomong-ngomong Titin pokona mah kumaha sangkan di jero mah ke kusi mbah. Ngomongkeun urang beureun sugarin. Geus Ih, bener pokona urang oge sok ka jero. enak ka jero. Teh urang goran lah urang. Bah. Tuh nya heueuh cek urang aya. Aya pasien deui bah. Tuh heueuh nya cek ku kami ge. Sini langsung we heueuh. Mana rek ngomong naon? Moal pokona mah urang shopping Ieu, ya. pokona. Hah? Shopping. Pokona mah mae mah cicing. Terus sopan lain tuh. Karena sok-sokan. Pokona mah aduh ieu Pokona cicing mana mah cicing nya heueuh. Kenangan sop-sopan. Hayu urang pokona mah ningali aya sagala we pokona namanya. Buru. Ih, memaksa. Lain mau naon? Pokona heueuh. Cik ka jero pokona. Bah, Jajak Oh, kadia geus apa? Kami mah geus apa? Bah, iya. Naon ngajak ka dieu? Eta teh ngeusirikeun maneh. Hah? Ngeusirikeun maneh. Jeung dudurukan deui. Aya naon ah? Hah? Mana mah torek? Bah, Toreknya. bener, bah bener. Tah. Bah, ieu abi teh kubaran, da baheula mah henteu kieu, ieu teh si Uneh teh. Hayang cenah cager, ieu ceulina aya naonan dina liang ceulina ieu teh, bah. Di jarona pinu ku sapi, dina celina pinu ku sapi. Sapi naon, bah? Sapi sebenarnya masih sapi saya. Hayang dikaluarkeun, bah bisa, bah. Bisa dikeluarkan. Ayo nak keluar terus kurban kune sapi na ukur na ubara. Perang ubaran ku kami cicing. Minta ubarna we, bah. Haliang. Ting. Ting. Sing. Kadiakeun si Rahmat celina kadiakeun. Ini cari maneh. Tapi mah cager. Maneh nu rek Celi diubaran. mana kadia celi mana? Sok celi maneh. Celi mana kadia celina? Sok kaditu heula. Maksa. Erek diusap ka mana? Diusap celi mana? Diusap. Wah, montong balik kan kami teh erek kubaran aneh jadi. Kadia nata sapi si ari nu celi cenah bijir kadia. Tadina liang ieu. Tah. Tapi teh nyadak anting, Mbah. Oh, lain di anting goblok. Sok buru-buru. Kadia. Glowing, tapi mah glowing. Oh, kadia. Aduh, ceceli.
Dua anak, Bang. Aduh anak. Dua anak. Ya, Sekali deh. Aduh, mana ku nonton? Sekali gitu. Badangker. ting ngadenge Adenge. Meh Hah? tah ngadenge sok Cager, gak baca ger. Ayo ngadenge, ayo ngadenge. Alus meh teu mah teuing nya. Barang orang ka dieu. Urang teh ngubaran maneh. Ngomong kita tadi. Pan sia teh torek mata kanda meuni hese Ari ngomong tadi di oge. luar ngomong rek meuli sop-sopan. Sok-sopan kumaha. tah Enak gitu mah cager. titin cager Alhamdulillah. Aduh, ayo nama di barang po kami Lieur urang teh mah mau maneh teh kemah. cager ayo nya nana. anta orang geus cager, Mbak. gara balik ke anterkeun si une Orang diantarkeun ayeuna teh geus ngadenge. Aduh, kami geus cager. Sebentar ngajak kumaha ieu na. wah 70 juta kasih bulan kan rekening Kan urang keningkeun. Oke ku abdi di atas perkeun nya banyak. ada perkeun kan rekening Nuhun ya banyak. oh sok Nuhun, Mbak. Nuhun. cager une cager Ieu nuhun, Mbak. Aduh, kami jadi ketorek. Kudu diguyur heulahan teh, Bang. Tong ke di mandian di mana kucai eta Cai naon, Bang? kucai koco Oh, cai naon sabar ember. suju ember Orang kata rekan diri. Moal cager eta mah nuhun banyak. Nuhun, Mbak. oh ayo Alhamdulillah. Kumaha? Si Una geus bisa ngadenge ayeuna mah. Sukses eta. Ayeuna mah ulin teh ieu. Pokona mah. Ulin teh moal ripuh Jadi urang urang teh gogorogokan Oke, malah mau ngajak si Una ulin teh moal wae gitu tah. Da aya karunyananya heueuh ari tadi cara jadi rekan babaturan udah kasih Una karunya. syukur ayeuna Orang geus udun tadi rek ieu ngajak meuli sop-sopan. yang lain atuh pan pun ngobaran maneh ieu halusnya dukun panuduhan kami mah ieu cek urang oge dukun eta mah geus moyan unggal isuk teh Hah? Iya bisa kenal di mana? pokoknya mah aya we da kami mah jalingan luas ieu teu panggih jeung si Rambai ge kami mah buka babaturan dukun di sabaraha cenah geus kita ditransfer kana rekening kami geus Kewa ditransfer kurangnya. ada pokoknya kami manajer dukun eta mah kami si Mbah mah pokoknya kami mau jeung si Rambai pokoknya mah Pokona make kurang ditransferkeun nya. Jadi bejaan kurang di WA awas mah. mun teu ditransferkeun ke si eta bonge deui tah Moal atuh. Kitu atuh. Nah, pokoknya ulah nipu komo Moal. Nuhun nya. Kita duian 2000. sok nya cik sik nuhun nya geus mangis cager Aya boleh nya. Nuhun. Ya. loba duit ayeuna mah urang atuh ieu menang sabaraha puluh juta ayeuna urang pokoknya mah geus tinu pan opat tadi nya opatan opat kali 7 geus sabaraha gede euy gede tere beungarna urang tere beungar isukan dudukunan deui yeuh isukan saha pasenanya euy oh loba pasti iya tapi maneh bobohongan tapi si eta cager nu buru tadi cager cager nu buru cenah cek maneh cager nu torek si kuneh si kuneh dia depikeun ka gabruk cager cenah langsung teh si naonin budak teh sasi si budak si eta si budak si cager kelo nanya bisa panasna teh dina leungeun make sendal tapi engke mah ieu da tarorek di jeung eta deui eta teh tarorek ke jeung garelo deui engke nama oh cager sakedeung kok kan itu cager kena sakedeung we pokona mah eta kumaha bisaan ieu si budak si datang teh sendal teh dimake dina leungeun make sendal teh ayeuna balik balik mah dia suku dipake cager alhamdulillahnya kami ya dipercaya makan kadari ieu makan urang bener mencek batur teh era benang jadi beunghar ngadadak beureunan nyakeun bae we urang mah kan nu penting mah urang mah boga duit teh batur ngomong naon bae we tong ayeuna moal mikiran lalaki deui kami mah moal kami mah salaki ayeuna mah pan kami oge geuning salaki teh nya di desa teu hafaleun da manehna keur ka ditu keur ka Sumedang ayeuna teh heeh matak ieu mun aya salaki maneh kumaha beureuh moal naon kan kami rek bebeca rek ngabohong ka salaki ieu malahan masih si Titin jeung si Une nanya eta cenah bulan maneh boga babaturan dukun kitu meni sakti ti maneh
mana? apalin kami. Teu apaleun si Rambai. Cek urang teh kieu. Ah bae urang geus moal wawu jeung si Rambai. Mana tengah gorengkeun kami we nya. Moal wawu jeung si Rambai. Teh eta masuk nyeman duit, teu bogaeun duit wae, ngajakna teh ngaublag. Mending kana jeung dukun ieu nyaho si Rambai. Ya alhamdulillah urangnya. Da urang mah balad. Urang mah balad ngaburaok heeh. Budak maneh kade cocokan bisi bocor kasih uneh jeung kasih titin. Moal budak kami mah pan eueuh tadi tuliin dia kasih cocokan. Ngisukan dibere meuli eta we meuli HP. HP heeh. Soalna bisi ke Mah Titin mah uneh si mama kikituan keteh geus ayeuna mah bulan ayeuna mah urang mah geus teh nya urang bikian bisi datang manten salaki kami keteh komo kadenge ku RT mah nya kadenge kok ku kaparat jeung ku tukang polisi misalnya kami rek balik sok balik pokona ke duit mah bagi hasilna bagi hasil da di rekening kami engke dihitung-hitung we nya dibagi dua pip aing ngaramah jeung maneh teh asa deukeun kami mah heula babat da maneh mah atoh ka kami ngolo duit apal teh senangan duit di mana sok segera balik nya ramai kitu nya hayu sok assalamualaikum Waalaikumsalam da mi balik duit maneh